kitu ku bage sanajan imah gedong agrong tapi ku urang dieusian ku berbagai masalah-masalah anu rupek di jero imah sakumaha di penjara. Urang boga mobil mewah AC nage tiis anggeus geus tatiis tapi ternyata ditumpahkan ku Haji Pendi mahareudang hiji hutang ambalaya bebeja kaku lagi nikmat cenah kiai hirup kunaon emang hutang nu laletik mah geus dibayar tinggal nu gede ngaranna takut geus tah nomor kedua pamajikan geus eueuh nikah hayang ka sababaraha awewe can ditarima keneh bae dagang ambruk bae ieu mobil sakitu mewahna asena tiis ge hareudang. Coba orang Jambe anu hirupna susah tetapi teu boga masalah naik angkot haju di jero angkot ge loba ambrang-ambrang tapi teu boga masalah hutang teu boga pemajikan di imah bahenol baik kira ya Masya Allah ya angkot tiis amat padahal mah hareuda AC eueuh teu tiis sakjana ya angkot. Nah iyalah jadi permasalahan tiis jeung hareudang tergantung kalbu urang. Waliullah mah waliullah di tengah-tengah terik matahari sanggup make jas 2 lapis ku sebab naon tiis hatena ya ieu mah lain ka jas-jas ieu mah tiis hatena tiis kana awakna tapi urang mah urang ieu kulantaran loba masalah maka boro-boro make baju kandel, baju ipis yang masih keneh karasa hareudang keneh